baru dak. Ya. Ai si John ka mana ieu teh katingali euy? Ka mana nya? Si dia teh ketinggali Lain cenah putuskeun ku pacarna, toy. Hah? Diputuskeun karunya nya. Oh, karunya tuh euy. Gitu mah. Urang hibur ke mun ka dieu mah heuh. Ah, kudu dibere hiburan. Orang-orang bare hiburan heuh. Tuh si John baru dak. Hah? Toy, cerikna halusnya. Oh, Cerik bernada dah. Oh, nya tawaran 2023. Cerik halus. Halus. Di John. Kunaon maneh? John, mana kunaon Ai John? mana kunaon? Papanggih jeung mantan, ayeuna mah geulis kaduhung ku aing diputuskeun. Ah, mantan. Heuh, mantan. Aduh, kakarege maneh mah panggil jeung mantan. Cerik teh geus kitu. Oh, nya John, mana mah kunaon atuh diputuskeun baheula. Itu berang jatah. Nya akhirnya jadi golis. Emang lain putuskeun. Nah, kitu jadi kaduhung. Ah, kaduhung segede gunung, cek orang baheula oge. Tau ge tor ditinggalkeun. Karena ku mantan bagi aing mah cek mana yang naon tah kata-kata halus nu mantan. Cek Iya. Mantan adalah yang terindah di masa lalu. Tapi tidak untuk masa depan. Betul itu. John, semangat John. Semangat, John, semangat. Tah menurut maneh naon toy mantan? Hah? Mantan? Siapa tuh mantan? Saya nggak kenal itu mantan. Pantes toy, mana terkena mantan oge. Da mana mah jomblo. Hah? Kelaku. Hah? Terkenal mantan. Ajojing. Alah, ajojing. Man, menurut maneh naon atuh mantan? Man, sok. Artikeun. Mantan itu adalah sesuatu yang membagongkan. Bagongkan. Bagongkan. Ajojing ala ala ajojing ala ajojing ajojing ala